Kernaon, Kang? Iya, dititah ku Pak Haji nyusun data anak yatim jeung jompo. Pak Haji ngabagi cenah. Bantuan ulah, Kang? Bantuan atuh. Abi bantuan naonna? Nah iya nu saeutik nih. Data jomponya pangurutkeun ti mimiti anu pangkolotna tapi kanu pangorana. Embung teu sanggup. Nah, make jadi embung. Kok tadi rek bantuan? Nya, tadina mah kan ari titah ngurut mah embung Pan akang ge apal abi mah teu bisa ngurut. Coba ngurut jompo. Kumaha ke teh mun misalah? Akang ge tanggung jawab. Lain ngurut meuseuh nyi. Maksudna pangnyusunkeun data jompo. Iya tah. Oh, nyusun data jompo. Ngomong atuh tadi. Anjay.